Assalamualaikum baraya di Tatar Sunda kumaha darama nepangkeun simkuring wasta Yuyun Yuningsih sejang ngiring makalangan midangkeun carita nganggo basa Sunda. Ieu mah etang-etang mikanyaah kana budaya sareng basana. Namung sateu acan ngadangukeun mangga ulah lali subscribe, like sareng komenanya. Oge teken loncengna supados simkuring nambihan sumanget midangkeunana. Dahareun keur nu miskin bagian kadua. Kajurung ku kabungah deui lantaran kuring geus mampu numuwuhkeun rasa simpati deudeuh nyaah jeung bumela ka jalma fakir miskin yatim. Reres narima duit kuring mere 10.000 dirham ka Abu Nasr minangka kafarat, minangka tebusan kana sagala kakurangan bapa waktu keur hirupna jeung tanda syukuran. Lantaran Abu Nasr geus mere roti saguruntul nu jadi pamuka lawang kahadean pikeun kuring. Mimitina mah manehna kekepehan embung narima. Tapi sanggeus ngajelaskeun alesanana kakarek manehna leah nampa. Tidinya gancang kuring balanja sagala kaperluan di imah sapuratina sakumplitna. Alhamdulillah pamajikan jeung anak katulungan malah insya Allah bakal bisa hirup lugina taya kakurangan satuluyna. Moal ngalaman deui kalaparan kawas nu enggeus-enggeus. Ka awewe miskin jeung anakna ge inget geus misahkeun 10.000 dirham keur mekelan maranehna nyorang kahirupan sina boga padumukan sina boga sumber pakasaban. Tapi di mana maranehna ayeuna? Saha deui? Kumaha cara manggihanana di kota Baghdad nu sakieu gedena? Ampir unggal poe kuring ngaprak sakapeung sorangan, sakapeung dibaturan ku Abu Nasr. Lapur taya kelemeng-kelemengna, taya saurang oge tukang jajaluk jeung galandangan di kota Baghdad apal ka ciri-ciri jalma anu keur diteangan. Hiji poe sabada nguriling ka ditu ka dieu bari nyamos. Bus kuring ka Masjid Jami Baghdad milu salat lohor berjamaah. Bakat ku capek reres salat bet ngalenggut nundutan malah make ngimpi sagala. Ngimpi nu kacida hebatna nu can kungsi kaalaman dina ngimpi-ngimpi nu biasa karandapan. Dina impian teh kuring katut sakabeh manusia saalam dunya geus aya di alam mahsyar keur nyang hareupan yaumul hisab poe balitungan. Sakabeh amal soleh jeung amal salah manusia ditimbang diajen jeung diputus ku Allah ahkamul hakimin. Taya hiji oge pagawean manusia nepi ka bubuk pangleutik-leutikna pisan nu kaliwat kabeh katelik kasungsi kataliti ku Allah nu maha imut nu maha adil. Giliran kuring disaur jagrag kahareupeun mizan timbangan nu teu kawilang badagna. Kuring kudu nyaksian hasil amal hade jeung amal goreng salila hirup di dunya. Mun timbangan amal hade leuwih berat meureun kuring salamet abus kasawarga. Mun sabalikna tangtu cilaka kudu jadi pangeussi neraka. Tetehela ukur sagebrugan oge dadampar timbangan kagorengan geus rapet kana dasar bumi. Cirining berat jeung rea kabina-bina. Ari dadampar amal kahadean culagug ka langit. Cirining hampang taya eusina. Cilaka Ahmad miskin. Malaikat nu tugas dina timbangan nyentak. Anjeun teu boga kahadean saeutik-eutik acan.
Sungut kuring rapet, awak ngadeg-deg, ketir, keeng, ngabayangkeun kapatempatan kuring miang engke, pasti ka neraka, samudra umpalan seuneu. Nyumbang sakitu 100 dirham teu kaabus kahadean, kuring nyoba-nyoba ngabela diri. Sumbangan anjeun sakitu 100 dirham, pinuh kuria, hayang kapuji ku balarea, lain keur meunangkeun ridho Allah, tuh tenjo. Milu numpuk dina amal kagorengan anjeun. Malaikat nuduhkeun. Sabot kitu, kurunyung awewe kolot sangsara ngais budak, nyamperkeun kana deukeut timbangan. Awewe jeung anakna anu kungsi dibere roti saguruntul, nuker diteteangan di sakuliah Baghdad, rek dijejehkeun di modalan 10 dirham tea, 10.000 dirham tea. Insya Allah, ieu kahadean Ahmad bin Miskin nu baris nambahan timbangan amalna, ceuk eta awewe bari nunda roti saguruntul dina dadampar timbangan nu culagug ka langit. Barang sok eta barang kulawit timbangan robah nu dieusi amal kahadean ujug-ujug berat turun ka handap jadi saimbang jeung dadampar timbangan amal goreng. Aya keneh kahadean sejen Ahmad bin Miskin? Malaikat nanya, kuring habikeun da rumasa teu boga deui kahadean nanaon? Aya, tembal awewe miskin teh. Ieu sakecelak cimata kuring jeung sakecelak cimata anak kuring basa narima roti saguruntul ti Ahmad Miskin. Kuring jeung anak bijil cimata kabungah lantaran beuteung lapar bakal kaeusian. Roti saguruntul ti Ahmad Miskin kacida pisan gede manfaatna keur kuring jeung anak anu geus saminggu teu manggih dahar. Dua kecelak cipanon anu kungsi katenjo basa maranehna nampanan roti saguruntul ditunda dina timbangan amal kahadean. Nah da eta mah beratna leuwih tina naon, dadampar timbangan nu tadina ngacung ka langit terus rata sanggeus dieusian roti saguruntul. Ujug-ujug ngagejlig ka handap, bleg amles kana taneuh, kira-kira saukuran tuur, netelakeun yen eta dua kecelak cipanon ngandung ajen kahadean nu pohara. Sora gelebug, timbangan amal kahadean dir ngageuingkeun. Korejat, kuring hudang ti buburanjat, satengah lulungu morobot maca istighfar, reuwas tas ngalaman ngimpi sakitu ahengna, geus sadar gancang maca hamdalah ngucapkeun syukur bari miharep muga-muga nu kaimpikeun tadi teh sing nyata jaga di alam akhir. Guragiru cengkat rek nuluykeun perjalanan neangan eta awewe jeung anakna rek dibere sodakoh infak kalawan ikhlas lillahi ta'ala nu ganjaranana tangtu bari seleuwih badag tibatan roti saguruntul. Baraya sadayana di tatar Sunda rupina ieu pangalaman Syekh Ahmad bin Miskin anu katelah Abu Miskin dina abad ka-3 anu jumenengna di kota Baghdad teh tangtos seueur pisan tuladaneun kanggo urang sadayana. Yen jalma tiasa mulung muntah tina kasayan nu janten sepuhna. Salajengna sodakoh anu ageng pahalana nyaeta sodakoh anu didadasaran ikhlas lillahi ta'ala milari ridho Allah subhanahu wa ta'ala anu kacida ditarimakeun pisan kunu nampina. Bari padahal urang oge keur kacida prayogi sata lebar masih keunana sapertos anu dilaksanakeun ku Syekh Ahmad bin Miskin al-Baghdadi ka
hiji sepuh sareng putrana anu kacida mariyogikeunana sabab geus kalaparan salami saminggu. Sakitu rupina mah ti sim kuring. Insyaallah urang patepang deui dina carita anu sanesna.